Bongbong si bapak kersare. Oh, pul aya nu versi Mia Khalifah teh eta. Goblok teh sih bulan puasa kalau nonton gitu atuh. Aduh. Ai mana yang batal sih teh? Pemalingnya heuy. Teka aja kepencet, Pak. Ah, gandeng lah. Kalau nonton nu pabelit suku. Hampura Pak kapoekan aduh. Kapoekan cenanya. Oh, iya tadi nak bade nonton bola, Pak. Nonton bola naon sih teh mah nonton bool sih teh. Pak, ampun deh. Mau sekali-kali deh mau nonton gitu, Pak. Kalau nonton nu pabelit suku sih teh keur mah bulan puasa itu mana juga ditu sih nyika. Montong ka dieu deui sia. Aing mah teu betah di imah teh, aing mah kabur we. Naon arek kabur? Juga ditu sih teh are ludeng maju. Ludeng. Sok, ka mana sok? Tong kudu apal lah. Tuh, siapa dah anger ka mana maneh? Kemana we? Suga nu nya we. Are ka mana maneh mau kantong eta? Pan diusir bete lain. Suga nu nya we, sia ka mana maneh? Erek gawe nengan ducing loba meh teu nyusahkeun nu jadi kolot lah. Pul, ka mana maneh? Mangke we. Tingali we orang balik-balik nyaho sukses we tanpa nyusahkeun nu jadi kolot bisa orang pada sukses. Jika arek ngates bener gitu budak teh arek gawe. Suga nu we. Tapi kumaha lamun bener kabur aduh. Assalamualaikum, Pak. Hampura Pak Abi emosi tadi. Teuing si ongkong rek gawe juga ditu init sih teh. Tadi mah heureuy Pak Abi mah. Eueuh kata heureuy juga ditu Init juga ditu. Embung atuh Pak teu ludeng kudu ka mana ieu? Pikiran we juga sorangan ka ditu. Hayang apal sajauh mana maneh. Tunda kantongna eta. Kaira sih teh di saha eta? Tah atuh tah urang mah teu butuh nu kitu lah. Juga ditu. Pul. Erek ka mana maneh pul? Hayu urang ngurek yuk urang bari ngabuburit. Ari maneh ngabuburit naon kerek jam 7:30 sih teh. Ngabubeurang meureun ai maneh teh. Heueuh nya poho, wajar lah manusia bukan manuk uncuing. Oh heueuh maneh teh jelema nya. Ai sugan aing soang. Maneh teh siga jelema nu gering mah kulit warna koneng naon siga nu konengeun sia teh. Anjing gak asup heureuy ieu mah geus ngahina fisik ieu euy. Teu narima aing. Maneh anu ngamimitian nyebutkeun ka aing siga soang sia teh. Geus atuh hayu pul urang ngurek yuk pul. Heueuh hayu pul urang di sawalabak mempeng anyar nandur itu tuh. Biasana sok nyareunghap ieu babari nengan liangna. Sok we duaan urang moal waka euy ke loba keneh pikiran ieu duh lieur. Mikiran naon sih teh leutik keneh? Bang Emok sugan. Bawa happy we rumah santai, tong kudu mikiran Bang Emok segala sih. Naon jol ka Bang Emok ai maneh? Terus Urang mah ieu mah keur hayang sorangan we. Keur butuh ketenangan urangna keur hayang menyendiri. Jeung we ka ditu bisa erek ngarurak mah. Ari maneh kunaon tuh kos biasana sih teh? Sok cerita mun aya naon teh da biasana ge sok cerita sih teh. Lain dipendam ku sorangan kitu sih teh hayang stres. Sih teh batur ge loba anu bunuh diri gara-gara depresi. Maneh mah ulah nepikeun ka kitu Eueuh deui soalna makhluk siga maneh mah langka. Sok cerita tuh pul siga ka saha wae maneh. Lamun maneh teh nyarita ulah nganggap deui urang babaturan maneh. Fix ieu mah putus persahabatan kita dari sekarang juga lamun teu carita ayeuna. Engke urang cerita bener ieu mah urang keur hayang sorangan heula tong diganggu atuh di nih. Heueuh nya hampura ieu mah. Atuh kumaha maneh we lah ari teu butuh urang mah. Juk ka ditu atuh Jug. Pergi sana. Atuh urang ini teh nya hampura. Ari si eta kunaon jadi kitunya siga nu tengar kalongan kitu. Teu ari cek urang mah bakal hese ari ditanya kunaon mah kudu peka urangna kitu tah. Kudu ngahibur heula kakara bakal daek cerita geura. Ngahibur kumaha ai maneh? Kayak ieu teh urang teh boga ide Intina manehna kudu seureui heula bakal daek cerita geura. Sok atuh buru kumaha we lah carana mah? Maneh daek teh joget baik urang di baturan sok. Teu bisa aing mah joget naon? Anu ulama alama tala matalan eta ningan. Heueuh nya. Nya sok atuh. Sok gerawan heula. Pul ka dieu geura pul. Naon deui? Sok atuh bareng heueuh jeung. Hayu sok. Itu kan cek age serinya, Jeng. Pul cerita tuh pul kunaon maneh? Atuh urang diusir ku si bapak di imah. Kunaon nah bisa kitu sih teh? Iya tadi nak bade nonton bola. Nonton bola naon sih teh eta mah nonton bool teh. Pak ampun mau sekali-kali deh mau nonton gitu Pak. Kalau nonton nu pabelit suku sih teh keur mah bulan puasa itu maneh juga ditu sih nyika. Montong ka dieu deui sia. Aing mah teu betah di imah teh aing mah kabur we. Naon arek kabur? Juga ditu sih teh are ludeng maju. Ludeng. Ka mana sok? Tong kudu apal lah. Tuh siapa dah anger ka mana maneh? Poho urang teh ari sugan teh lain bulan puasa ngadahar sangu urang teh jadi teka aja kitu tah. Ari cek si bapak mah ngagodin cenah. Padahal teu batalnya cepah ustad ge nya ari poho mah nya. Nya heueuh atuh moal batal ari poho mah erek saboboko oge erek samejikom moal batal cepah ustad oge. Jabani urang teh tadi teh can nginum ceket ieu teh corona da kaburu sadar. Si urang ge sok keheul lamun kitu teh pul lamun keur bulan puasa heug teh urang teh poho kitu dahar sa baskom misalkeun.
Ari sadar-sadar pas erek nginum sok nyeri hate we urang teh sok ngagendok gitu. Nah, gitu sadar nanti nalika urang pas erek nginum sok nyeri hate we aing mah pun. Urang teh jadi nyeri hatena double itu ongkoh tadi teh syaur terus teh borangna urang dahar poho teu nginum kaburu sadar terus diusir ku si bapak. Geus atuh maneh teh ulah sedih deui kan aya urang sia teh nu maturan maneh diker orok sia teh. Ayo nama urang urek we yuk. Din aya keneh urek teh di mah eta. Aya kan urang mah ngan urekna pegat kamari kan ngait kanu akar. Tapi urang meuli deui we di warung da sok loba. Tuh aya pul tinggal meuli usupna yuk. Atuh ayo.